Sanjaya darah asli Nasoma Gela Raja Wara Pedang Dewa Guruna Abah Raksa Jaga Temeyang Sora tanpa lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bayayana. Wilujeng wangi wilujeng patebang dangu deui sareng aki di acara nu manehnya teh dongeng Sunda ti kandaga tepas Sunda YouTube. Pamirsa sadayana kumaha daramang sadayana. Alhamdulillah upami daramang manya mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawijengan kita kirang sapapaos nanya. Sehat lahir sinareng batina jembar manah gampil rizkina sarta tebih tina balaina amin ya robbal alamin. Urang ngeureuy pamirsa neraskeun hanca anu katunda. Nyaeta lalampahanana Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina jejer carios Ratu Candana Sutra. Ya dongeng rekaan wadang hati Bandung didongengkeun ku aki, mugi-mugi katampi kalian kabingahan tiasa janten panglipur kalbu, pangbeberah kana manah pangrepeh kana hate. Pamirsa satecan aki neraskeun hanca mangga kangge nu nembean manco, nembean ngadangukeun ulah asa-asanya. Di subscribe wae ditoyo pelebah tombol loncengna supados saya notifikasi upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayanan parantos subscribe, like, komen, ngasih dongeng-dongeng aki oge nu balanja ngalangkungan produk nu aya di dongeng aki nya nu balanja ka Shopee-na hatur nuhun. Anu palai nyawer mangga klik bae seratan gambar ecengnya seratan terima kasih dihandapkeun video dongeng aya digeser-geser we kapalih kenca nepi ka tuhu tina suka playlist video sareng sanesna deui. Oke tiasa langsung ke akundan di 0852 pemirsa 10 982 379. Urang geureuy dongengna urang amparkeun deui sama kabuyutanana. Parsamakna sor bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Helang samudra ngangkat dampaleun kencana tuluy didorongkeun ke arah bawana anu geus rubah jadi raksasa. Hiup, wut. Aya gelombang angin panas nu tarik ngadius narajang ke arah bawana. Angin ngagulung tarik nyapu awak bawana. Tapi nyatana eta angin teh teu ngaruh naon-naon. Teu nyababkeun tatu atawa ngacungkel rubuhna si raksasa anu gedena nandingan anakan pasir. Bawana kalakah ngalengkah maju ngadeuketan ka heulang samudra. Leungeun anu badag bebrahilan diayunkeun rek ngababuk awakna heulang samudra. Hiu wut heulang samudra gancang ngagajleng ka luhur.
pikeun nyelametkeun dirina awakna melenting wut plos leungeun bawana ukur ngababuk tempat kosong. Tiarah luhur heulang samudra ngawangun jurus heulang nyamaranak hayam ngagunakeun pedangna. Pedangna harita ngababad tarik ngarah kana beheungna si raksasa. Hiuk hiuk wut. Tapi bawana masih sempet dongko plos atuh sabetan pedang heulang samudra teh ukur ngahanca angin. Hiuk. Ganti sukuna heulang samudra nu ngaheumbat tarik ngirimkeun tajongan anu ngarah kana tak-tak bawana. Hiuk geduk. Tajongan tarik heulang samudra nanggal ngahanca tak-tak bawana. Tapi nyatana daya pangaruhna saeutik pikeun si raksasa. Malah mah kalah heulang samudra sorangan anu sukuna mental tuluy awakna macleng ka tukang. Untungna heulang samudra masih bisa jungkir jumpalik salto sababaraha kali ka tukang. Tuluy ngalayang turun nincak lemah kedua sukuna bari jeung ajeg nangtung. Hedan, awakna kuat geuning di teunggeulna. Suku aing karasana kawasna jong tumbukan karet anu kuat jeung liat. Gerentes hate heulang samudra bari panonna mencrong ngawaskeun musuhna nu harita katempo ngalengkah ngadeuketan. Heulang samudra masang kuda-kuda anyar. Pedangna diangkat luhureun sirah. Suku kencara dari tarik ka tukang sedengkeun suku katuhu dihareup rada nilep saeutik. Panon neuteub seukeut ka hareup karah nu jadi musuh. Hiat! Plesat! Heulang samudra ngablesat maju pedangna ngolebat gancang. Dina gerakan jurus pedang ombak ngabencar karang. Tutungkusan ti guruna nyaeta ti teluk beureum. Pedangna putbet pulang anting pikeun ngabeset beuteung lawana. Bawana teu sempat nyingkah sabab gerakan heulang samudra teh datangna gancang ka cida. Hiuk hiuk wut wut bret bret. Modar sia. Ceuk heulang samudra sawaktu pedangna hasil ngahancap pisan beuteung musuh tapi kadua kalina. Tapi nyatana beuteung bawana teh teu kunaon-naon. Dina bayangan pipikiran heulang samudra mah beuteung musuh bakal budal badil. Tatu soeh ngawag bari jeung jeroana. Wejitna jeung naonna pararegat getih bakal uar-awar tapi nyatana teu kunaon-naon. Boro-boro dawang atawa soeh lecet oge henteu kulit beuteungna bawana teh. Atuh heulang samudra jadi olohok bengong nempo eta kanyataan. Namun pedangna nu jadi andalanna teu mampu geuningan natuan kana awakna si raksasa. Hiu! Bawana ngaheumbatkeun leungeun anu badag ka cida di luhur. Ikeun ngepruk awakna heulang samudra nu keur hareugeun. Untungna murid tunggal pandita getih geni eta gancang sadar. Manehna keuat ngakulitikeun badana ngaliwatan dua sukuna bawana nu keur ngajegang. Wut brak. Taneuh heuneur ka kebul mulak sawaktu leungeun rubak si raksasa ngahancatan. Taneuh langsung ledug jeung nyeblok ka jero sedengkeun heulang samudra gancang ngulinkeun pedangna. Hiuk hiuk hiuk. Bret bret. Dua babadan ngahanca bitis jeung cangkeng bawana. Tapina teu nimbulkeun naon-naon pikeun si raksasa. Gajleng. Heulang samudra kiwari ngagajleng. Hiu hut pedangna ngaheumbat tarik. Cakuk cakuk. Pedang ngadek ngahancap punuk bawana dua kali tapi si raksasa teu kerel-kerel. Awakna weduk teu mempan ku pakarang. Oge teu ngaguak-guak acan. Bawana harita kalah malik bari leungeun kencana ngaheumbat tarik hiuk cewet. Ayo! Seleng kalayong. Gedebut kulitik 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 bro. Heulang samudra ngajoprak dina taneuh dibabuk ku leungeun badag si raksasa awakna. Sawak-awak asap pasiksak satulang sandi asap pararotong.
Aduh, aduh, bener-bener tangguh ya. Kuat gening si bawana teh. Teh sangka secongo buke manehna boga ilmu ngarubah wujudna jadi raksasa badag gitu. Anu weduk deui jeung kuat di teunggeulna. Cuma aing ngagunakeun pedang ge lah. Lamun manehna teu neura ku pakarang mah sigana kudu taraja ngagunakeun kekuatan ilmu tenaga jero manehna teh. Mikir tapi kadinya heula samura gancang ngasupkeun pedangna kana sarangkana. Da pikirna ge cuma digunakeun ge kacape-cape miceunana tenaga jang geus sababaraha kali. Pedangna ngahancawak si raksasa tapi taya pangaruhna naon-naon. Manehna muniang hudang tuluy nyiapkeun teunggelan andalanana nyaeta teunggelan cakar heulang. Tapi na samemeh heulang samudra ngaluarkeun teunggelan cakar heulangna. Raksasa bawana gancang niup ka arah heulang samudra. Wush. War. Gelombang angin kawas badai nyapu awak heulang samudra. Saharita heulang samudra kawas daun garing anu katiup ku angin. Awakna kumalayang berjeng muih tuluy ragrag di luhureun umplukan batu cadas dibanting tarik pisan kedebut. Heulang samudra ngarasakeun awakna beuki pasiksa. Taya deui tanaga sabab karasana sakabeh tulang sandina raremuk. Sirahna karasa lungleng katur lengan tetempuana ranyai kararoneng. Culina katorekan getih ngucur tina irung jeung bahamna. Sirah heulang samudra sempat cengkat sakedeung tuluy nglapes blug. Saterusna panonna peureum heulang samudra kapiuhan teu eling. Teu inget di bumi alam teu kuat nandangan pangawasana si raksasa bawana. Ungan sia wani-wani cuma gonyang jangkaula. Dewa wajet sia disasa aku kaula anjeun teh beunceuk kurang ajar. Raksasa bawana ngalengkah ngacigrah ngagegag nyamperkeun ka heulang samudra anu geus teu walakaya. Ningali kitu Sanjaya gancang ngacorelat keluar tina tempatnya munina corelat kalayang celek. Bari teu ngaluarkeun sora saeutik jawara pedang dewa turun di hareupeun bawana dina jarak genep lengkah. Pemirsa sadayana ulah hilap. Ye dongeng dialpukan Q afiliasi di Shopee. Kangge sakurwargi tepas Sunda, para penggemar dongeng anu tos biasa balanja di Shopee atanapi sok ulah galeuh di aplikasi Shopee mangga dihaturanan gulah galeuna atanapi balanja di Shopee na ngalangkungan dongeng Aki. Carana kumaha cenah Ki? Klik wae salah sawios produk nu aya di video Aki-nya, biasanya di handap atanapi di kenca belah handap atanapi ngalangkungan link nu aya di deskripsi dongeng. Klik salah sawios. Tapi ulah ditutupnya YouTube na dongeng na wios we sina ngamang gitu. Saparantosna kabuka mah aplikasi Shopee na tos lebat mangga bebas ulah galeuhna mah tiasa ngagaleuh naon wae nya. Ngaklik ngalangkungan hungkul mun eta mah lawangna gitu. Jalanna ngalangkungan dongeng Aki. Bantos sakedik dua kedikna pamirsa kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun kana perhatosanana.
Urang teraskeun dongengna. Lengkah suku jebrag raksasa bawana. Ngarandeg. Panona nu geus bolotot beuki molotot. Nutup ka Sanjaya. Geuningan anjeun aya di dieu jawara pedang dewa. Nya, kuring aya di dieu bawana. Eureunan ngelakuan anjeun teh. Kuring geus apal kana kalicikan anjeun. Walon Sanjaya tetep katempot tenang jeung teuneng ludeung sakitu nyang hareupan makhluk anu sakitu jangkung beragna. Nyari geus apal mah teu neon-neon kanggo kasong barina. Ayeuna kene bakal dicanggala ku kaula pikeun disetorkeun ka Kanjeng Ratu Candana Sutra. Leuwih hade ayeun ulah ngalawan sanggana awak ayeun teu ruksak teu rajit. Emangna kuring jalma burung teu waras rek ditewak teu ngalawan. Orai ge ditewak mah macok. Komo kuring manusia tangtu kuring ngalawan heula. Emangna ayeun teh wani ka kaula jawara pedang dewa. Sieun kunaon barina? Ulah waka hiji, 3 buta terong gawas anjeun kuring moal mundur najan satapak. Gening wanian sieu teh euy. Pantesan Nyai Ratu hayangeun pisan. Gari ayeun wani mah jawara. Ulah kaduhung lamun leun atawa suku anjeun aya nu potong atawa mites. Taya bayana bawana najan dada nepi ka pejah sirah nepi ka rengkah. Kuring siap pikeun ngabela diri kuring pribadi. Halus ade awas wana ditewak ku kaula. Dua leungeun raksasa bawana ngaheumat rek nungkup awakna jawara pedang dewa. Tapi sakilat Sanjaya ngajauh kaluhur bareng jeung poos narungkupan leungeun si raksasa. Sanjaya ngirimkeun tacongan tarik suku katuhu anu dieusi ku Aji Kerang Sewu ngarah pisan kana panon kencana raksasa bawana. Hiu cebrot. Sanjaya mental ka tukang tapi masih bisa ngawasa kana dirina. Manehna salto 2 kali tuluy turun nincak taneuh kedua sukuna. Sedangkan bawana harita kadenge ngagerung beri nungkup panon kencana. Aduh, edan si Sanjaya kajonganana tepi ka ngaburi Nyai kieu. Karasa seueur deui. Untung baru aing teu bocos. Teu nanaon. Bawana ngucek-ngucek panonna tuluy kegereuceuman, panon bolotot si raksasa teh teu kunaon-naon, ukur katampo semu beureumesan. Edan bener-bener kuat ieu buta teh. Sakitu dihancak ku Aji Kerang Sewu anu bisa ngancurkeun batu pangteasna jeung bisa ngabobol wajah nu kanal. Tapi panon manehna teu kunaon-naon. Sakitu panonna teh anggota badan anu panghipuna asana mah. Tapi Aji Kerang Sewu aing nyatana teu metu. Geureunteu Sanjaya dina batina. Sanjaya gancang ngolibat pindah tempat ngagunakeun gerak silumana sabab harita bawana ngagajleng ka arah dirina. Bari sukuna teh ngarah kana sirahna. Cekep brak tanuh nyeblok bari maur mancaura katibanan suku anu kacida jebragna. Pejet sia Sanjaya pejet.
Ungan sia masyahur nangtang kaulah sagala atuh dah. Waduh, aing poho euy. Pan si Sanjaya teh kudu disetorkeun hirup-hirup. Aduh, kunaon ku aing kana ditincak deh, penyeh. Walah, pasina geus kepeng awakna ge. Mejrel pujitna sigan aduh aing bakal dibendua dia ku Nyai Ratu. Paroman bawana nu tadi katempo bunga ngadadak ngariuk alum tapi keur kitu kadenge aya nu nyarita ti satu kanggeunana. Ulah riwang dan awak kuring masih hirup ye. Bawana gancang alieu ka tukang breh katempo Sanjaya keur nangkep hariru bari neuteup ka arah dirina. Uluh eta si Sanjaya geuning aya di dinya. Turunan dadamit kitu bisa wae ngaleungit ban sidik bieu teh katincak wae. Cek bawana bari ngangkat sukuna taneuh anu nyeblok diilikan. Anjeun teu hasil lincak kuring teh bawana, kuring masih hirup ye. Ayeuna giliran kuring narajang. Hiat. Pamirsa sadayana ulah hilap. Dongeng dialpukan ku Awung Bisarwiti. Sakedap pamirsa masih antrang. Mari masih seueur wae nu komen nu naros age anu ngaWA kunaon cenah Ki Sanjaya dongengna lat-latan atanapi jarang muncul, jarang upload. Oge kitu dongeng Arya Edan. Saleresna mah sering dibewarakeun dina pambuka dongeng mung sigana masuk di taruncalan nya ngadangukeun langsung ke kanu pas ramena. Janten teu apal nya. Mataku aki diwartosan di tengah-tengah dongeng kieu supados kadangu. Kedah ka sadayana nya ka pamirsa yen dongeng Sanjaya dina judul anu ayeuna di pedarnya eta Ratu Candana Sutra oge dongeng Arya Edan nu nuju di pedarnya eta Getih Kembang Getih Setan. Rada lat-latan kumargi dongengna apa naskahna sadayana ge reksaknya ku ka keum oge ka palidkeun ku banjir ageng anu harita ngeueum bumi aki. Sedengkeun upami nuju aya makan lancarnya janten kedah dikarang ulang kedah ngarang ngadadak saepisode bari nyawang heula pamirsa da hilap atuh ka mana ngaleosna nya carios teh. Kedah ku aki deui dikarangna ayeuna mah da kasibukan waradangna tos teu tiasa kaganggu. Bari akina ge sibuknya icalan yang ngurus koperasi merah putih yang ngadongeng pamirsa ya sagala rupinya namina ge nuju sibuk. Janten teu tiasa kasangakeun nu ngalinten hapunten wae anu aya naskahna mah lancar wae samodel anu nuju di pedarnya. Mawar bodas oge si Welnya Dewi Kancil Bodas kan lancar ari aya naskah nama janten paros teu nanaroskeun wae kitunya no janten kasang tukangna penyebabna dongeng Sanjaya entet-entetan. Supados maklum we ieu mah urang teraskeun nah dongengna doakeun we yakina supados gampil ngarangna oge tiasa neraskeun hancana. Sanjaya nenjerageun sukuna kana taneuh rieg taneuh euneur tarik ti amuk kulini ciciptaanna Sanjaya awak jangkung badag si raksasa ngacengkang labu ka tukang. Sanjaya gancang nepak taneuh ku leungeun katuhu. Dikencak katuhun bawana di jero taneuh ngadadak muncul dua palu godam raksasa ciciptaan Sanjaya gedena leuwih badag di awakna raksasa si bawana. Teu antaparah deui dua palu ngaheumat tarik pisan ngahancakeun awakna bawana hiuk-hiuk ceger brak bray. Lain awakna si raksasa nu hancur lebur tapi kalah ka dua palu godam badag anu hancur bencar sawaktu ngahanca awak bawana tuluy rubah deui jadi taneuh. Sanjaya gancang nenjrak deui taneuh ngagunakeun kekuatan aji sayuti bumi.
Ret taneuh belah rengkah manjang nuju ke arah bawana nu harita keur nguniang hudang. Bros, awakna bawana tigebros asup kana rengkahan taneuh. Tapi dua leungeunna masih sempat muntang kana gawir. Sanjaya gancang akurat taneuh ku indung sukuna ret anu belah ngadak rapat deui sakabehna awak bawana harita kagencet ku taneuh ti semet dadana. Sanjaya gancang ngawatak aji sayu ti geni dampal leungeun didorongkeun wush gur seuneu hurung ngababelah ngurilingan awak bawana anu kari ti semet dada ka luhur. Bari dua leungeunna katempo masih nyeklan taneuh. Seuneu beuki ngababelah ngagedean ngadeuketan ka bawana ti sagala arah, tapi si raksasa teu cicingeun. Pipina katempo kemu ngabuleud tuluy bibirna monyong niup nguriling. Pas seuneu anu rek ngaduruk bawana pareum saharita. Bawana gancang nekankeun dua leungeunna kana taneuh bari ngerahkeun kakuatan tenaga jerona. Brak! Taneuh rengkah jeleng bae bawana ngagejleng keluar ti jero taneuh. Jeleg! Taneuh ngageter sawaktu suku bawana nincak deui kana lemah. Bener-bener tangguh aing ngapaksa ngagunakeun geni salju ieu mah pikeun meruhkeun ieu denawa. Sanjaya ngabatin manehna ngerahkeun hawa murni geni salju ngabatek tenggeulan andalanana. Leungeun Sanjaya lalaunan rubah warna jadi bodas semu perak ti semet sikuna. Hiat bari ngegero handaruan. Sanjaya harita ngagentakeun leungeunna. Barasat sinar bodas semu perak ngabarasat tina leungeun jawara pedang dewa dibarengan ku hawa anu nyongkab ka cida panasna. Dina kayan kitu cerat jeleg adadak anu ngolebat datang ngagajleng ngahadangan tenggeulan geni salju. Sinar panas sakitu tarikna teh ngadadak eureun di tengah jalan. Si orang nu ngahadang tenggeulan geni salju teh saurang awe tengah tuwuh di samping jangkung make kajab bawa kabaya beureum. Leungeun kencang elek bobokos sangkeun leungeun katuhna nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heup geni saljunya. Ulah nganca ibi da CS urang mah heueuh. Ini deh. Bala dia sohib. Solmet. Ini deh. Hoks ya. Ngahanca wani-wani dinungan maneh bakal ditagih hutang awugna. Ini deh wali bere deui ku Kurawus ya. Pamirsa, mending jarajan awug heula kumargi waktosna ieu teh kabujang seep. Ini deh. Para pamiarsanya aku narojol Nabi Sarwi ti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Sanjaya Galunggung dilalakon Ratu Chandra Sutra dina episode tetapi bagian ke-20 cag urang teuneun heula dihaneulem sieum gesan sampeureun urang tuna dihanjuang siang gesan laeun urang sampeur deui di bagian salajengna pamirsa. Mugi-mugi we sadayana aya dina kasayanya aya dina kesehatan kelancaran segala rupi amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun ka sadayana parantos satia manco satia ngadangkeun satia ngantosan padaran-padaran dongeng aki. Hatur nuhun pidoana oge pangrojongna ti sadayana manco mania anu mikamumetkeun dongeng Sunda. Urang sasarengan ngeureuyeuh bari nikreuh dina aya kasempatan raskeun warisan seni karuhun nyata seni dongeng Sunda. Mugi-mugi ku ngariungna urang teras dongeng Sunda tetep aya, tetep rame, tetep nanjir, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Sakitu ulah nu kapihatur rakinamit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah
Hanca.